Duh, saha telepon. Halo? Waalaikumsalam. Sareng saha? Oh, Teh Eda. Oh, oh, Teh Eda anu di mana ya teh punten? Oh, di Majalengka. Oh, uhun. Oh, aduh, si Teteh yang cantik jelita ya uhun ieu nepangkeun ieu Dede Jack Denny, Teteh. Teteh, gaduh putra sabaraha hiji? Teu gaduh? Ai suami? Dua. Oh, teu gaduh. Manawi teh. Teu kieu atuh Teteh. Halo? Halo, sontenan teu? Kieu Teteh, Teteh. Tos atuh Dede angkat jadi anak Teteh. Adopsi Dede Teteh. Sanes naon kieu Dede teh Teteh. Tengah wengi sok aduh sok haus. Sok sok hoyong nen, sok haus gitu ta. Teu aya nu ngaulaan Dede teh sok melarian nen nyalira sesah teu aya. Jadi upami Dede diangkat anak mah diadopsi ku Teteh meureun ku Teteh dipasihan nen, dipasihan dipangadamelkeun urang kitu. Mun Dede owa-owaan teh ti wengi teh. Ai Teteh da bager Dede mah teu ogohan tara minta jajan moal. Asal cukupi we nenna. Nya Teteh nya. Iya tuh Teteh angkat Dede jadi anak angkat Teteh. Wios Dede di ngalih kadinya ka Majalengka. Bercanda caket sawah teu. Dede mah paling amangana sareng keuyeuk, sareng tutut oge Dede mah udah bahagia. Moal Teteh moal jajan Dede mah tara tara jajan tara mamoge tara robog. Nu penting mah Dede mah eta we mun nen kudu sadia we Teteh da ai. Dede mah nen naon we pokona mah teu olo-olo lah. Bade nu mirah bade nu awis oge. Asal amis we. Oh, cai gula teu naon ku cai gula ge. Kersa teu ngangkat Dede jadi anak Teteh. Adopsi Dede. Nu laras Teteh mah ieu mah serius atuh suruh ya. Dede mah serius, Dede Jack mah ai Teteh. Lah tuh kudu make surat-surat segala rupa ngadopsi Dede mah. Dongkap atuh ka dieu candak Dede ka Majalengka atuh Teteh. Ih. Eta kalah kasisirian si Teteh. Teteh dah adopsi Dede ieu. Ih, kalah kasisirian ai Teteh sanes jarios. Nya sok emutan heula atuh nya. Sok. Waalaikumsalam.